Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kesing kuring dipika hormat. Puji sinar syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing nikmat urang sadaya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sangga urang tiasa patepung laung, paamprok jongkok, patepang rarai dina ieu kasempatan kalayan dina kawilujenganna. Sholawat kali kasalamatan mugia tetep dilalarkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargina, ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusing kuring dipika hormat, tepangkeun wasta abdi simkuring Gia Amanda ti IPS 11 hiji. Simkuring ngagem pancen janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta para pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun pentingna baca buku. Kukituna supados henteu nyongkong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusing kuring dipika hormat, sateu acan nincak kana acara, simkuring nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandanganna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Dedeh Ratnadiana salaku guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun parantos kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Beni Rubiandi salaku guru seni budaya SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun parantos kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neuleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadayana, hayu regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Dedeh Ratnadiana kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Dedeh Ratnadiana anu parantos ngadugikeun kumandangna. Saekacida anu rupi anu didugikeunana. Nurutkeun mantena, maca nyaeta salah sahiji kagiatan pikeun menangkeun ilmu jeung informasi tina karyana anu ditulis. Maca di dieu teh lain yang saukur hayang neangan jawaban ti nu hiji permasalahan, tapi kudu jadi kabiasaan sapopoe nu matak nambah pangaweru tur pangarti naon eusi tina salah sahiji karya anu ditulis teh. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun wae ieu sawala anu salajengna ka Bapak Beni Rubiandi dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Beni Rubiandi anu parantos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun mantena, jadi baca buku teh nyaeta penting kanggo urang sadaya kusabab urang maca buku teh tiasa nangtukeun kahirupan urang sadaya. Salian ti eta maca buku oge tiasa nambah wawasan. Kulantaran waktos anu sakedih, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon nu bade tumaros ngan ukur kanggo saurang. Hatur nuhun ka Ardipa anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana nyaeta kirang langkung ngeunaan kumaha carana ambe henteu horea maca. Sumangga ka Ibu Dedeh Ratnadiana disumanggakeun ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu Dedeh Ratnadiana anu parantos ngawaler patarosan ti Ardipa. Anu isi walaranana nyaeta pasti aya wae kahoreaman mah rasa nu matak moekeun pohon sangkan jauh tina kahayang. Maca jeung diajar, kukituna urang kudu panceg pamandang tina hayang ngahontalan anu hade. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Simkuring salaku panembu catur sareng sapar kanca neda hapunten anu kasalun bilih aya cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kepihatur, hatur nuhun kana para paratosanana ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.